Piraku atuh Kang, moal poe dahar teh jeung tempe, jeung kerupuk. Sekali-kali mah abi teh hayang dahar jeung nu ngeunah. Hayang dahar ngeunah. Jeung hayam arek. Sok lalawora, dahar jeung hayam. Bung ah. Naha embung. Pan hayang dahar ngeunah, Lin. Ngeunah ti mana ari Akang? Rarujit nu aya. Jaba bau taina. Lain kitu nyi, maksudna lain dahar jeung hayam, tapi dahar jeung daging hayam kitu nyi. Oh, daging hayam. Ngomong atuh teh tadi Kang. Kitu maksud teh. Arek moal jeung hayam. Mung ah, dahar jeung hayam mah rarujit. Ongkos tadi jeung daging hayam. Ayeuna jeung hayam. Mana atuh nu benerna Kang? Teuing, ieu